Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an mubarrakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tijan Ad-Daruri kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparinan nikmat ageng ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparinan nikmat alit ieu Allah di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina, anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalametan ala rasulillahi eta muga tetep ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Rasul, wasallama sareng muga maparinan kasalametan Allah ka Kanjeng Rasul. Wa ba'du sareng dina sabada maos bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Kanjeng Rasul. Fayaqulu maka ngadawuh saha faqiru rahmati rabbihi, kipakir anu mikabutuh kana rahmat pangeranana itu fakir. Al khabiru anu waspada, al basiru anu ningali. Ibrahimu tegesna Syekh Ibrahim, al bajuriyu anu bangsa tanah Bajuri. Dzut taqsiri anu ngagaduhan sifat lalawara. Tolaba kana lafad tolaba, tolaba geus nyupri minni ti kami saha ba'dul ikhwani sapalih pirang-pirang dulur. Aslaha muga ngaluluskeun saha Allahu Gusti Allah li ka kami walahum jeung ka itu ba'dul ikhwan alhala kana tingkah wasyana jeung kana kalakuan. An aktuba kana yen nuliskeun kaula lahu pikeun itu ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah tashtamilu anu narima ngawengku itu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifatna pangeran anu maha ngurus. Wa abdadiha jeung pirang-pirang lalawanana itu sifatil maula. Wa ma jeung kana perkara yajuzu anu wenang itu ma fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala barina mahalur Allah. Wa alama sareng kana perkara yajibu an wajib itu ma fi haqqir rusuli dina hakna pirang-pirang rasul. Wa ma sareng kana perkara yastahilu anu narima mustahil itu ma
fi haqqihim dina hakna itu rusul wa ma sareng kana perkara ya juzu anu wenang itu ma di hakna rusul fa ajabtu maka nyubadanan kaula hu kana itu pamenta na ba'dun ila dzalika kana itu aktuba lahu risalah fakultu maka ngucap kaula wabillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pertulungan yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf naon ayyarifa yen nganyahukeun itu mukallaf makana perkara yajibu anu wajib itu ma fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah wa ma sareng perkara yastahilu anu narima mustahil itu ma wa ma jeung perkara yajuzu anu wenang itu ma fayajibu maka wajib fi haqqihi di hakna Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al wujudu sifat wujud hartosna aya Gusti Allah wa didduhu sareng ari lalawanana itu sifat wujud eta al adamu sifat adam hartosna teu aya Gusti Allah wad dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat wujud eta wujudu hadzihil makhluqati ayatna ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al kidamu sifat kidam hartosna heubeul Allah teu aya mimitina wa ma'nahu sareng ari maknana itu sifat kidam eta annahu sanyana Gusti Allah eta la awwala teu aya mimitina eta tetep lahu ka Gusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah wa didduhu sareng ari lalawanana itu sifat kidam eta al hudutsu sifat hudut hartosna anyar Gusti Allah wad dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kidam eta annahu sanyana kalakuan laukana eta lamun bukti Gusti Allah haditsan eta anu anyar lahtaja tahtang tumika butuh Gusti Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun wa huwa sareng ari itu lahtaja ila muhdisin muhalun eta anu mustahil